Dari ujang kali agar wae sok deui wae. Aduh, apa? Eta kuy sehat awak teh aduh. Jam. Lain aing awak kunyin kieu disebut sehat ku Pak RK, Pak RK teh eta kacamataana mah kenaon teh. Kacamata weuteung. Aduh, ampun teh ingat. Lain kieu geura. Simun Pak RK. Jam cai jam. Nya. Akeun wae da geus apal unggal ka dieu jarang subuhan teu naon teh jadi masalah. Simun da. Naon terus benerna mah. Bade ngadahar naon atuh Pak? Teu moal. Sing regreg sanajan teu disubuhan moal dugikeun kana teulik. Nuhun, mangga nuhun atuh. Jadi kieu anu mawi dongkap ka dieu teh nya. Nya. Abdi teh aya paribasa lantung lain tambuh laku leumpang tanpa sejak. Jadi abdi teh boga maksud anu tangtu tujuan utama rada puitis saeutiknya ngomongna. Pantenan ya urang teh kedah eta teh pemitayan nu kitu mah lapur eta mun teh RK. Kanggo ngeuyeub-ngeuyeub basa, Sumuhun, nyutat waktu. sumuhun. Wah, pokona mah Bapak teh bunga Amarwata Suta bingahna ka giri-giri. Itu eta teh bunga tidak perkawis naon gitu Pak RK. Bagja. Oh, bagja. nu tabrakan kamari teh bos bagja. Kan eta maksud kieu anu maksud teh. Ari beus bagja mah eta mah nu dikusur kana jurang, teu jadi pikiran. Apa bawa keluarga hiji goe teh mah. Oh, teh keluarga urang. Saya. Saya. Mudah-mudahan ya keluarga aja cepot teh di dinya teh. Amin. Kamari ge nu rada ngirung depan bae teh kecot beus. Cuma pantas maot enak teh sanes. Perkawin eta mah tong kita. Eta mah aya 48 alisan pancakaki. Simun aya 48 alisan pancakaki. Saha sih nu ngirung Kang? Anu sok dijebian. Jadi simun. Parka simun atasnya cekap lagi ka dieu. Sanes ieu nya anu mau Bapak dongkap ka dieu teh. Ieu teh salenting bawaning angin. Kolepat bawaning kilat, tembung rawat-rawat gendongan lan pikulan sohor ka mana meuni. Waduh. Aya naon? Tepangi sababaraha poe teh geus bisa ngalindung naon teh. Aduh. Bapak teh geus asa jeung giga. Nya. Kunggeus reueus urang teh geus antara ijem cepot jeung Pak RK teh lieur ibarat gula jeung amisna ujah jeung asinna ngagulung aja hiji. Bunga jem. Pemidina bahasa wayang mah pengen loro-loro ning tunggak. Nah, eta tunggak mah. Lamun hutang eta tunggak, eta mah lagu loro ning tunggal. Loro ning tunggak. Bunga lebah dia mah. Bunga, milu bunga, teu sangka geuning teu sangka wahyu teh kadinya. Wahyu lain wali nungilan awak wayang. Wahyu. Ya mah wahyu. Wahyu budak patogreng. Aduh. Jang cepot sing regreg jang wahyu moal ka mana jigna. Naon ieu Pak RK teh kur pugu alasanana ieu teh naon abdi ujug-ujug di wahyu-wahyu. Wahyu, cenah oge kan si wahyu. Wahyu jelema teh kabuntulan madu karagadan menyanput lamun ditilik-tilik pikeun nganci. Wahyu teh keur neangan bisa nyayang. Nya. Ayeuna teh keur gakut wahyu teh. Keur gakut. Keur gakut. Nya bahan pisayangeun. Tong aja biar tuh, jangan ya sama aku. Langsung biasa kan lah. Ngendogna di mana? Mak, ngendogna. Pakai masuk gitu. Ini kuku. Wahyu ngendogna. Kuku mah terobah hari adat terobah tenang tapi. Semua. Kan aya nama masalah kuku mau orang kasih sikeun heula nya minang teuing teh mah. Mohon. Kayak teh par RK sumpingna ka dieu teh rupina aya maksudna bade nyuhunkeun pajeg atanapi sumbangan masjid. Ampun paralun a'udzubillahi min dzalik lain eta nu jadi udagan Pak RI. Ari teh Pak RI. Ai Bapak teh RT tadi teh. Eta sugan. Ai tadi ke waktu badami naon RT Tua kampung. Buat kapoho ada kedudukan serangan ayat itu tak ala maju. Ala modern jangan ala modern. Pak RK. Margi bakat tingku poho teh eta teh seueur korupsi. Sanes jah. Cek pangemut Bapak. Kumaha. Jadi Bapak dongkap ka dieu teh. Dina salebeting awahing boh lahiriahna jeung batin anu ngajadikeun katangtuan megana di langit anu bisa ngabaranangkeun bentang. Kahartos pisan Pak RK jero teh kebatinan teh. Antukna dumasar kana hal-hal katangtuan hirup ieun urang teh ngajadikeun hal anu dipikahayang. Kahartos pisan. Tah ieu anu ngadasarkeun
tolabul ilmi paridotun. Setiap jalma diwajibkeun nyangan ilmu, ari ilmu ieu anu ngajadikeun katangtuan keur ujang katakwaan jeung iman. Semuh. Tengah belum tengah arti. Semuh panggaula oge kita tengah arti. Kita kemana arah tujuanna sasaranna PRK ya. Sebab urang teh sagarupa pasoalan teh kedah jurus ngajurus. Jurus poh ditakisna nya jam kamari urang basa jurus teh apa bisa maneh bisa nggoler teh bisa ditindihan teh geuning. Bisa ditindihan muning. Ya jurus eta jurus 12. Jadi kieu ya Jang ya. Jurusan ana ya. Bapak mah kan wakabara. Lamun nempo anu hareupeun bapak unggeuk-unggeuk heubeuk. Sumuhun. Jadi bapak mah mung heubeuk hayang heueuh pikiran. Masalahna lamun urang ngobrol soal cai, Aya tamatna ya. cai teh dina dasar kehidupan. Sumuhun. Kehidupan dasar dina cai. Apa ujang teh madhab papat anu ngajadikeun kehidupan manusia amarah wa masawiyah mutmainah. Ke PRK. Ulan Upami ngadama bumi pondasi nanti kedah ageung. ya eta mah tuh pengalaman bapak pondasina kedah ageung soalnya Pondasina kedah ageung. leres Seseg. Upami seseg pondasi. nah ieu Loket abdi kamari anu dicanang ku PRK kumaha? pasti ka ujang wahyu teh ngancikna Sumuhun. waduh ka kitu Jadi teh acan keneh ka hartos ieu teh maksud tujuan. ayeuna urang balik kana soal wahyu nya Sumuhun. Jadi bingung ngadengikeun nah. ulah sok aya keterangan komat ujang lamun di jero imah ulah sok neuneun almanak anu buligir lamun neuneun almanak anu buligir tah eta teh ibarat anu rek gugupai lamun neuneun almanak anu buligir lamun malaikat rek mere wahyu teh tara jadi Oh. tah ayeuna bapak teh geus ngadenge we jam geus ear geus ear di mana-mana geus gunjung aduh Tapi ka bebeakan gitu ku hayang-hayangna. Dicerikeun. Aing hayang disirikeun jang. Sebenarnya Ngajuaan. Da ari bapak mah ayeuna teu disirikeun teu jadi pikiran. Teu jadi pikiran. Anu penting Billy abdi mah Billy TBC gitu. Palum da aya di dur-duran gitu mah. aduh geunjleung jang, geus geunjleung bapak di lubungan. Moal ka saha tuang rama teh. Rag-ragna teh. Air-air sama tina kota yang Saudarane atuh aing RK kiting mah. Anes makana. Da lain rag-ragnya eta mah ngabubut-bubut eta biasa aja ngisi Dedi join. Ayeuna mah kieu artinya. Kieu nya. Ieu urang badami kudu ditarulakan Lepanto. Bisi aya cak-cak bodas. Nya. Kitu aya. Sakideng mah kenaean. Jumlah cak-cak hideung. Cak-cak bodas mah Yuni Waduk ya. Comel. Ngajuni waduk. Yuni Waduk. Cak-cak bodas. Nah, enak sampeyan aya cak-cak bodas pariksa Lepanto. Jangan laku makan. Sabab ieu rahasia. Sabab ieu ngeunaan kapribadian jeung kabagjaan ujang keur gegar. Hayang cenah kitu. Benar. Sing sumpah tuh. Disuruh poe. Tilu katiga. Maksud eta mah sasaran ke. Ujang hayang bagja. Tilu poe. Hayang bagja. Ayang gitu kan ngomong. Lain gue nggak orang ngomong teh. Itu PRK teh tujuan maksudna naon? Maksudna kieu jang. Ayeuna masyarakat yang ngabutuhkeun ke calon lurah. Oh, PRK teh ngabutuhkeun ke calon lurah. Ini ujang teh ketoskeun.